gini gue peberikan nyatu we barang gawe tara tong hadiah sete oh itu sete balago itu tuh siram itu kumane di itu kebon kumane siram tuh kaditunya tuh bukan gawean bro itu ya bawa emer nah tuh iya oh emer ketinggalan salah aku sete balago iya emer balago sete Tinita lagi nyiram otak mana nyiram asal mau setentong peletong sete ngebalagog sete mana jadi kita gawe teh kalakak gitu sama balagog sama gawe teh teu balik Oh no kawan si abahna kawan geus ngadang cucur jeung kue ali jeung oncom ribeteng kayak kacai ingat kacai heula yang kacai yang ising aduh kayak ante dicainya jika nama wahan jadi beteng ngadang bakakak bangkong aing mah gara-gara ngadang bakakak bangkong jadi kieu jadi beteng aing teu kuat ada aduh acang mah kesel tuh aing mah sekali mau ocong tayang hiburan ocong teh hayang ulin hayang shopping bisa aduh jelema lah ocong mah jadi pocong atuh bingungnya sekarang tuh hayang gawean jelema sekali si abah ku aing digawean tadi karek gawe saya ngomong jadi beuteung aku kuring rek digawean orang gerean si abah pas si abah masuk ke borangan ku kuring gerean mah main digawean terpodoh si abahna ieu si abah teh di dieu aing kurang gerean si abah aing sakali-sakali mau digawean si abah tinggalikeun di sisieun ku kuring mah aya naon eta teh da balik teh nu ngarean teh sia pocong waduh si abah waduh keur modon cicing sia teh balagog ulang ngaganggu sia teh balagog si abah nih pak aduh diguyur ada gini taik tukang cerit balagog sia pocong aduh berapa sih sia teh cong pelecong sia teh balagog mana teh batur keur ngising sia teh ngaganggu sia balagog aduh Dipong, urang geus kasep mani disemor we ke kaditoel nu kieu teh dareuwas urang teh jadi baraseuh aing samping gitu aing bukan nyieuna aing urang manggil si pocong aja si abah urang mecakan teh ye plak plak cerah plak plak cerah nah pocong teh eueuh sia datang oge nya ada yang kurang dia kutak gitu lain kutak gitu teh kurang dia di jailan ku si abah tinggalin tak jibuk kieu ku kurang ada selain tekan dulu aing ieu baraseuh di jailan nya ngajelan si abah di banjur saya kuring ge si abah teh nya abah sekali kusurukeun kusrukeun kali-kali mah pusing aing baraseuh kieu salin bingung ocong bakal kabulusan ieu mah si ini mah ini oke nih geus entong mari ieu aduh aing ditajong ku si entong pelentong cereug aing mah apes poe nama ocong teh duh ocong teh tadi dibanjur ku si abah ku si entong ditajong baralagug jelema teh tah mah ngada di teh si abah keur gawean di sawah ku aing langgeurean tinggal saya dibubuy ku aing kana ka sawah sia ocong geus tiris ieu duh kabulusan eueuh baju ocong mah atuh ngaminta baju di sawe atuh geus teu kuat rek ini telan dengan baju
Aduh, sawah teh euy geus tereh diplakan pare. Baik tadi si Encong nya digawean tadi teh. Jeung si Entong si Pocong teh. Ayeuna mah geus urang barang gawe. Dasar barudak balalegug atuh eta mah. Kita barang gawe itu ieu salah we. Matak puas tah sia rasakeun si Entong jeung si Pocong. Ayeuna mah rek barang gawe we urang mah meresan ulah sawah. Aduh, apa? Aduh, saya beleguk, saya pocong. Aduh. Aing jadi dia barang rasa saya pocong beleguk. Wajah saya. Aing tadi dibanjur sia ada jeung bagian. Aduh.